Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Rahayu rahayu sadung dumadi sadayana. Dimana bayayana wilujeng patepung dangu patepang sorang alangkungan jumantara dina acara anu mana dulur nyaeta ngadongeng etang-etang mulangkeun katineng. Dongeng anu digarap simkuring di Radio Barani dina jejer harios Si Ruyung Kawung. Yasana Bapak S. Sukandar Suhargi. Dulur Barani sadayana sewu nuhun laksa ketika bingahan kana kasatiaan manco. Ke sakedapnya simkuring teh aya pamunut ti mitra dangu radio teh nyanu cinta kana dongeng Sunda. Kang cenah atuh dongengkeun nu sanesna da seueur karya S. Sukandar teh cenah kitu nya. Sanes mung dina eta hungkul ti Jaka Santang seri Si Buntung Jago Tutugan laras pisan seueur alhamdulillahnya. Mung di simkuring mah naskah teh dugi ka Kujang Pusaka mung eta oge kirang komplit mohon kitu tah. Atuh waktos ditelusuri naskahna di pun guru tanya di Mang Barna almarhum ku tim simkuring Kang Rudi ditaroskeun ka Neng Asri teu aya cenah Kang terus anu nyanak tuh gitunya ditaroskeun oge ka Ki Lanceuk Wakumis pendongeng Sunda anu mana anjeunna ngadongengkeun Wali Wisbodas karya S. Sukandar teh nya di radio di Tangerang, lamun di Bandung mah di radio Pamit Lepat mah Kosmo gitu nya. Simkuring Kabumina angkat di Kabupaten Bandung karasan istrina teh sami penyiar kawa simkuring teh asri di dinya nya sami teh aya cenah cereng eta oge sanes aslina naon namina teh salinanana. Aduh alhamdulillah ya warta di pendengar cenah Kang da kumpit cenah kelas teh aya nanti aya di Pustaka Jaya kitu cenah. Alah oh hondrog deug simkuring teh mudah-mudahan kapoeun simkuring baris kadinya teh ka Pustaka Jaya ngagaleuh pangintennya karya-karya S. Sukandar nu sanesna. Hiji kitu kaduana sambil ngantosan sponsor. Sukandar ku sponsor dipanggaleuhkeun kitu tah. Mohon dulu Barani sadayana atuh salajengna rupi namanya sanes agul ku payung butut atuh lapis saja nemrakeun karidoan mana nanging insyaallah simkuring mah sanes mung materi anu janten tujuanana ngadongeng teh nanging ieu mah mudah-mudahan bae sing janten amal soleh wabil khusus kanggo simkuring nu ngadongengna wabil khusus deui kanggo ka para almarhum ima pendongengna ima pangarangna wabil khusus Bapak S. Sukandar Suhargi wabil khusus deui Mang Joni pun guru Mang Barna Abah Kabayan sadayana aya di alam barjana kenging lindungan Allah diapunten dosa-perdosaanana kitu. Sanaos Dulur Barani dina perkawis rezeki mandatos saya patokana nanya kitu insyaallah. Begituna mudah-mudahan sakali nyuhungkeun pidoana mugi aya dina kalancaran. Semangat supados teu nyangkolong kana wae geus dulur. Geratatan-tatan manco di radio sewang-sewangan kaparayun sadayana
dewek datang ka dieu rek neuk-neuk beuheung sia kadong dora sia Rajeun teh wani kanu geus tampa daksa sang hareupan ieu si Karna. Dulur barani gitu nate Karna bari ngolebat ka hareupeunana Bah Jagur bari nyamberkeun ruyungna. Memang geus kajudi moal teu kitu jadina. Bah Jagur ngagentak luncat ngajauhan sret mesat bedogna hiuk disabetkeun digigir sedengkeun Bah Bejo oge teu cicing. Komo manehna mah hayang males ka nyeri dumeh basa dicikupa manehna kungsi meunang wiwirang. Seret bedogna dipesat sebrutna rajang bari ngabubat babitkeun bedog panjangna. Kolebat si oray rek nyocrok polo sedengkeun bedog Bah Bejo rek ngacak-ngacak iga burung. Jerelat cleng karena dina gerakan simet ngejat trang bedog Bah Jagur dihakan ku Ruyung Kawung. Duh, waduh. Bah Bejo ngadadak ngagerung bari ngalengak lantaran sirana beunang dibentur ku dampal suku Karna. Sewuk bedog si oray nyuruntul deui ti tukang ayeuna mah rek ngarojok kana kekemplong. Tapi karena nu memang geus surti pasti ditarajang ti tukangeunana lantaran bedog Bah Jagur teh anu tadi nganukur ngeleweng. Maksudna mah rek ngagilek malik tapi sakiceup kareret Bah Bejo geus bisa ngawasa deui dirina malah geus ngahambatkeun bedogna ti gigir. Ku kituna ngagentak Karna nu nyelkeun Ruyung Kawungna kana taneuh. Jerelat ngagunakeun gerakan jeler kasaatan melesat ka tukang ngaliwatan badan Bah Jagur hiuk belentrang. Dulur barani hulu Bah Jagur beunang di babuk ku Ruyung. Bah Jagur ngagero bari ngagentak nungkup sirahna bedogna mah cul bae diragrageun. Hah karasa sia Jagur cek Karna bari rikat malik katempo Bah Bejo dina posisi nyerong semu doyong ka hareup lantaran pangadekna ngeplos ngahakan angin. Kolepat Karna maksudna mah rek ngahantemkeun Ruyung Kawungna. Orok kaya Bah Bejo oge cukup ngarti ngagentak manehna ngagilek malik nyabetkeun bedogna trang awor jeung Ruyung Kawung. Atuh Bah Bejo teh ngaheungge dulur sakedeung mah lantaran leungeun anu nyekel bedog teh karasa sing sireumeun. Sedengkeun Ruyung Kawung mah terus ngulawit anu antukna ngabelentrangkeun pisan kana carehamna. Belentrangkeun gagah urang ajar setan. Bah Bejo ngagerung anu ngadua kalian dayagdag manehna ngalengak cebrot beuteungna dijejek ku Karna. Tapi no deui geblag bae Bah Bejo teh nangkarak bengkang anu saterusna ngagerung teu beda we ti mobil anu mana tambah gas dina tanjakan. Kolebat kabireungeuh ku juru panon Bah Jagur aya anu nyereudeg bari ngahambatkeun bedogna. Karna malik lep dina gerakan sero nyusup belentrang bedog Bah Jagur teh ditakis ku Ruyungna hiuk beurepna dihandap nyebrut ngajojo kana kekemplong bleg nenggel pisan kana sasaran. Kulawit Ruyung Kawungna ayeuna mah anu nyuruntul ceres congona notog pisan kana angeunna Bah Jagur anu kaayaan badanna keur ngadayagdag. Sora Bah Jagur les-lesan geblak bae nangkarak bengkang teu usik teu malik deui rupana bae kapaehan. Teu pira geuning sia teh Jagur cegarna dongko neges-neges kaayaan Bah Jagur anu keur ngabebengkang. Tapi dulur bareng teu kungsi juga aduh karena ujug-ujug ngagero bru manehna nyungkrud sirahna ninggang awak Bah Jagur. Modal sia karena cenah Bah Bejo nyentak tukangeunana sing horeng Karna teh dibongohan ku Bah Bejo dipepeg sirahna ku teungeulan ujungan sama sakali ku Karna teu katiten. Sabot Karna neges-neges Bah Jagur teh Bah Bejo nguniang hudang ngan untungna teh bedogna mah tadi oge macleng jauh. Dulur barani sadayana sabot Karna nyuuh keneh ngararasakeun lunglengna sirah anu karasana asa bejat bae hiuk cebrot kekemplongna dihancak ku dampal sukuna Bah Bejo. Anu harita teu miceun kasempetan korempal Karna malik. Tapi lain oge si Ruyung Kawung anu geus ngawasa tanaga batina anu kacida kuatna lamun manehna ayeuna taya hojahna pikeun nyelametkeun diri. Bareng jeung ngajengkatna suku Bah Bejo rek ngajejekeun dampal suku kana beungeutna dina sakilat karena geus bisa ngawasa deui dirina.
Demicen tempo huyung kawungna anu memang masih keneh pageuh dicecekel teh sakilat ngahiuk mapak bitis anu keur ngangkang luhureunana. Jebrot dulur barani ruyung kawung teh barang hakan kulawit nalika tukang pelentrang ngahanca bincurang suku Babejo. Mbah Bejo ngejat bari pupuringisan. Hah, mantong ngabongan sia setan. Teh karena ngagentak ngaborengkal hudang. Lantaran Mbah Bejo lemor, bes bae ruyung kawungna teh dibebeskeun deui kana tonggongna. Teu ngalobageun di waktu sebrut bae karena narajang ngagunakeun jurus jongjolong notog dina ulin Cibagenit. Mbah Bejo rikat jingkrak bari ngahambatkeun teungeulana rek dipake meupuh pigeulang lawan. Memang eta pisan anu diarah ku karna oge kulawit kuriwo. Kalaka pigeulang leungeun Mbah Bejo anu beunang. Sakali nyentok Mbah Bejo teh nyelontot bari ngoceak lantaran karasa pigeulangna teh teu beda we tinu digegep ku beusi seukeut. Cul pigeulang leungeun Mbah Bejo dilepaskeun. Anu mana harita dulu barani. Leungeun anu dipake nyekel teh ayeuna mah geus robah. Jadi mangrupa siku cetruk nyatok kana gado hiuk geduk disusul ke leungeun kenca karena anu nobros kana hulu angen. Tapi dulur barani diteang kitu nama tetela Mbah Bejo teh kuat oge sakitu ditoron teh manehna ukur ngagigeg ngan barang rek dihanca deui manehna rikat ngejat bari pupuringisan pangpang nama pigeulang leungeunna anu masih kene karasa nyanyautan. Mantong ngejat Bejo karena nangtung bari ngeteyep leumpang lalauna nyampeurkeun ka Mbah Bejo teu beda we ti maung anu keur ngadodoho mangsana. Mbah Jagur anu tadi kapaehan ngulisik bari humarurung karena ngareret ku kitu teh mah bisi Mbah Jagur ngalakukeun gerakan anu teu disangka-sangka. Hal ieu memang hiji kasempetan nu kacidahadena pikeun Mbah Bejo mah demicen di tempo ngagentak nyebrutkeun peureub kencana rek ngahanca kana beungeutna karena anu harita keur ngaliuk. Tapi karena cukup awas barang kareret ku juru panonna yen Mbah Bejo ngalakukeun tindakan ngabongohan sakilat karena malik ngabarengan pasangan Dewa Samadi lol peureub Mbah Bejo nyampeuk rek ngahanca beungeutna det sakaligus digunting pigeulanganana sebrut jebrot jurus kemar geus teu bisa disingkahan deui ku Mbah Bejo anu harita ngajedak kana dadana sarta waktu Mbah Bejo keur ngagaleong keneh karena anu tacan kene ngarasa puas lantaran tadi manehna dibongohan ngagentak ngambelesat dina gerakan manuk besi nyabet anak lauk sarta teu antap porah deui brus gerakan celadi noktok ngahanca beuheung Mbah Bejo anu belah kenca nupikeun Mbah Bejo mah estu ning katuru-katutu sakitu badana anu andihi jangkung badag gede dulur manehna nepikeun ka ngoceak maratan jagat badana ngoleab teu beda we ti kalakai katebak angin anu saterusna ngarumpuyuk leungit budi ilang daya teu beda we ti kapas kaibunan tina beuheungna marebei getih ngabeuleung geunder beureum. Barani sadayana cag heula urang tunda kaayaanana Mbah Jagur jeung Mbah Bejo. Ayeuna urang toong heula kaayaan Jaja. Ngaran-ngaran nu anyar pangantenan dulur. Piraku we make teu moho teu beda we tinu keur kokomoan. Salilana ngan hayang padeukeut nganteur kageugeut pageuh. Lengket masket dirkeuna ku leugeut. Montel nangkel sungkan paanggang sanajan ukur sajeungkal. Memang gitu ilaharna nu keur oleng pangantenan mah hayang bae paduduaan ulah aya anu ngagimreung-gimreung saperti kaayaanana Jaja jeung Nyi Edah ayeuna teh keur sumedengna beungberat sangga bubuhan anyar panganten kaharti mun sapopoena teh tara ieu incah ti imahna uleuk kutek we dienggona ku kitu teh mah sasat pepeuyeman anu dipendem aya tauna
Dinangna dinengnek bisi di guar batur ayeuna kapareng digelarkeun kalawan moal aya anu ngaharu biru lantaran geus disahkeun ngawungkul pikeun hancengeunana nya munasabah pisan mun jajakeun aku babasaan mak teh rajeun mun kaluar ti ieu mah boh kacai atawa ngalang layung kaburuan kudu bae rerentetan nu kurang ngarasakeun mah sok nimbulkeun rasa kaluman. Tapi nu ngaragapkan angeunna sorangan mah kabeh-kabeh ge pada tinggelenyung ngawangun imut boga rasa diguar deui lalakonna baheula dina mangsa ningcak ka balenyung cung. Malah teu kurang-kurang anu saterusna tingkalius miceun beungeut lain dumeh ngarasa ceuceub atawa cua lain ieu mah kasurung ku rasa uruy kumetap boga rasa di bibita. Sampurayun dupijang jaja calik gitu mohon aya di luar kadenge aya anu pupuntenan malah make nyebut nyabit jaja sagala. Sadap Pak Guru geningan cek jaja bade ngagentak ngagajlang tina bangku tempat sarena sanggeus ngebereskeun buuk nagap kana kameja sanggeus dipake kojengkang jaja keluar ti enggona muru ka hareup. Ari brai teh mukakeun pantau bener bae geningan eta teh guruna nyatana Pamurtala. Anu harita geus manco hareupeun pantau teu jauh ti manehanana Surya ngajengjen nangtung gigireunana. Pak Guru geuning haturan kumaha damang Bapak. Jaja sajeroni ngabageakeun teh teu wudu hatena mah kaget oge. Nah guruna teh bet babarengan jeung Surya. Sasat Surya teh geus jadi musuhna alatan basa tiwasna si bongkok teh. Memang ari jeung manehna mah Surya teh geus lain mangrupa musuh deui. Akurna teh keur basa waktu Gumilar jeung Pamajid. Kungsi ngararab di manehanana teh basa tepung lawung jeung pajamian lantaran Mbah Jagur anu keur dipaluruhna teh kabeneran keur teu nyampak. Harita pisan akurna teh kapanan. Pangpangna mah Surya anu ti heula sumolondo menta pangampura boh ka Jaja boh ka Nyi Edah sumawona ka kolot-kolotna beunang disebutkeun ayeuna teh geus taya gantar kakaitan deui. Cager jalu kumaha sawangiulna Pamurtala ngagelenyu patepung deui jeung murid kakasina teh aya hibar Bang Doa mangga salik atuh Pak Guru mani lami atuh geningan nyaba teh dupi Pamajid sareng Pak Uum kamarana nya. Jaja saterusna ngareret ka Surya. Salongkrong manehna ngajak sasalaman mimitina ka Pamurtala heula terus ka Surya. Ai geuning geus sililu barekeun. Pamurtala ayeuna mah anu ngarasa kaget teh. Puguh manehna mah geus ngabogaan maksud pikeun ngakurkeun Jaja jeung Surya. Tapi geningan ayeuna mah kabuktianana bet kawas nu geus akur leuwih ti heula. Sumuhun tos lami da Pak. Surya bari ngabelehem parona ngareret ka Jaja. Pamajid sareng Mamang ka Garut. Surya neruskeun carita anana. Jawab pananya Jaja. Bus Pamurtala jeung Surya teh ka jero. Kojengkang Jaja ka enggon. Nyamperkeun Nyi Edah. Hega harewosan sakedeung. Temong liuk beungeut Nyi Edah bangun anu muruk ku sunu. Ngarasa sungkan meureun ku nepungan Pamurtala. Tapi sanajan kitu manehna teh loba pamolah terus bae kaluar nuturkeun salakina anu ngoloyong deui nyampeurkeun Pamurtala katut Surya. Nepangkeun pun bojo Pak Guru. Jaja ngenalkeun pamajikanana reuy beungeutna teh euceuy. Aduh ku cantik disalametan. Pamurtala bari nyerenge. Alhamdulillah parantos Pak Guru. Jaja semu ngabelehem rai deui beungeutna jadi tambah euceuy. Ret ka Surya anu keur manco bari nyerenge. Alah syukur aja. Moga-moga sing lambat lamut geus tambah ayeuna mah kawajiban teh nya Jaja. Dibeung beratan ku anak deungeun. Pamurtala ditungtungan ku ngahehe. Salongkrong Nyi Edah munjungan ka Pamurtala.
Sieun-sieun oge ngawayahnakeun kanu jadi guru salakina. Memang ari panggih mah lain kakara. Kapan ti heula oge geus kungsi tepung nyaeta waktu Pamurtala mimiti datang teh ka eta lemur bari mawa layona si bongkok. Tapi sanajan kitu ari sieun mah tetep bae teu bisa dibebenjokeun. Ngarasa seber ku rupana. Mun enjo beungeutna teh sok ngadadak beungeutna sorangan ngadadak ateul. Geus puguh punduk mah maniting sariak sagala. Sanggeus munjungan ka Pamurtala. Solongkrong deui nyi edah teh ka Surya. Teu ngaluarkeun ucap sakecap. Ukur beungeutna bae mani bareureum. Atuh Suryanya kitu keneh. Manehna mah tetep nyerengeh sarua deui ari beungeutna mah pada bareureum. Ku kitu teh mah rasa kaerana teu daek leungit. Ari ras ku kalakuanana baheula ai dipikir-pikir mah bet jadi isin ku diri era ku awak sorangan. Boga kalakuan teu beda we ti sato. Tah jaja nyi edah nya kitu oge Surya. Pikeun bapa mah lain di ngarasa bungahna. Wireung hidup kabeh geus pada agur. Mana kitu oge geus tangtu pada ngalubarkeun sagala kasalahan sewangan. Memang saenyana mah urang teh teu perlu ngayakeun atawa nimulkeun pasendatan. Lantaran saenyana mah urang teh pada samaksud satujuan. Pada rek nyieun balitungan jeung Mbah Jagur. Simuhun, leres pisan. Jaja mairan. Memang ayeuna teh manehna geus nyahueun yen Surya teh lain anakna Mbah Jagur. Malah ceuk pajamian mah kapan meunang nyulik cenah ngan teu diterangkeun saha anu jadi indung bapana. Nya gitu. Nu matak perlu urang teh sabilulungan. Mun bisa mah Mbah Jagur teh urang insapkeun sinampa balik pikir. Nun bisa kitu oge. Nyari tetep ngrugul mah asana teh. Teu salah-salah teuing lamun manehna ku urang ditindak. Anu satimpa jeung kasalahanna. Kelanan. Kajongjonan ngobrol teh. Kamana ari juang rama jang jaja. Pamurtala saterusna nanyakeun Panuria. Dumeh tita tadi teh teu katempo. Numawi nuju aya kaperyogian ka kale rupina mah moalami oge sarumping geura. Gih, hanjakalnya aduh. Lain da bapa teh moal lila jalu rek terus wae ka jamian nya ka jamian ieu teh. Har, ki atuh Pak Guru, piraku atuh nembe ge sumping tos bade jengkar deui teh. Kauh kupun bapa teu acan sumping geuningan. Kulong we atuh di dieu sawengi mah. Jaja mondah. Ih. Puguh penting pisan ieu teh jaja. Wayahna we nyakeun lah keun. Isu katawa pagetonya mah. Bapa ka dieu deui. Ngan ayeuna mah sakalian we paling ngerek nyekar heula tah ka pajaratanna Ki Irfa sama meh ini deh. Teu kada disarengan kitu ku abdi. Jaja satengah nawarkeun diri. Ulah atuh keun we. Nyi edah bisi keungeun. Ditinggalkeun ku Jaja mah sanes kitu Nyi edah. Pamurtala ti ditu mah ngagonyak. Bapak mah. Nyi edah ngalius nyumputkeun beungeutna. Jabati ngarasa era teh jeung ngarasa seber deui. Sanajan bener Pamurtala teh harita nemongkeun bubunden anu hegar marah mai. Bear tapi pikeun Nyi edah mah tetep we mata kukurayeun.
Geus amitan mah Jatjrut Pamurtala jeung Surya tarurun ti imah Jaja. Nyimpang heula ka pajaratan. Maksudna marek nempo kuburanana Pairpai alias si bongkok. Dituturkeun ku Jaja jeung Nyi Edah. Anu maksudna rek nganteurkeun nepikeun ka jalan jajan. Sanajan bener geus lawas sasaatna geus leungit tina ingetanana. Ari gok mah dulur ningali muncugugna taneuh kuburan Pairpai. Teu burung we Pak Murtala teh ngahelas oge. Nu matak sedihna teh eta nepikeun ka ngalaman dikurebkeunana di lembur batur. Oge inget kana sabab musababna kapan harita teh keur dibabawa ku manehanana. Komo deui Surya. Puguh harita teh kapan keur didibutan jeung manehanana. Tiwasna Pairpai teh anu matak sajroning nyang hareupan taneuh kuburan teh. Surya mah teu kira-kira ngaharukna. Malah cipanona teu karasa deui nyaklakan kasurung ku kasedih hatena anu datangna dadak-dadakan. Dulur barani cadayana. Didinyana teu lila. Puguh mun ngagugu ka hayang mah sanajan nepi ka isuk deui oge moal ngarasa kesel. Ngan meureun cipanon moal aya suda-sudana. Juuh ngabarengan katresnaan hate. Lantaran pikeun Pamurtala mah kumireungeunna kuburan Pairpai teh teu wudu matak mulangkeun deui ingetanana kana kajadian-kajadian anu geus jauh kaliwat. Pokona mah dina mangsa ngalaman suka duka bebarengan jeung si bongkok. Murid manehna anu ngan hiji-hijina samemeh Jaja. Geus nepi ka jalan jajahan anu ngabulungbung ka lemburna Mbah Jagur. Jaja jeung Nyi Edah mah terus baralik deui. Atuh Pamurtala jeung Surya kebat lumampahna. Anyog kapala bah imahna Mbah Jagur. Katampona pantona teh nutup. Terus bae ngajugjug ka imahna Jamian. Kasampak teh pajamian keur diuk di baturan ku Karna Katut Ipah. Sanajan harita Jamian beunang disebutkeun geus cager kalawan dadak-dadakan, tapi urut panyiksa Mbah Jagur mah masih natrat dina beungeutna. Puguh we barang jol mah Karna teh geus goreng bae sangkaanana. Ngan untungna Surya gancang ngajelaskeun yen Pamurtala teh saenyana mah memang keur neangan Mbah Jagur. Lantaran aya pasoalanana anu perlu direngsekeun. Malah waktu natanyakeunana si Ruyung Kawung oge keur waktu di Bungbulang saenyana mah harita teh butuh ku katerangan anu ngeunaan dirina Mbah Jagur. Lantaran aya bejana cenah mah manehna teh di Cikupa kungsi dibutan jeung anu katelahna si Ruyung Kawung. Atuh perkara ngeunaan dirina Jaja memang eta teh muridna. Mun kabeneran manehna bantrok jeung Ipah atawa jeung pajamian pisan eta teh tayalian ngan kusabab mangsa eta teh kapan boh Surya boh Ipah pada keur aya dina pangaruhna Mbah Jagur. Disabit-sabit sote soal ieu lantaran Jaja kungsi ngadongengkeun ka Pamurtala. Kalawan disaksian ku Surya yen manehna kungsi iributan jeung Ipah nyaeta keur waktu Jaja maluruh Mbah Jagur teh. Kabeneran harita teh meuntas iributan jeung Surya. Ari dicaritakeun ka Ipah teh jojo nafsu we nepikeun ka kajadian patelakna. Ieu pangna dicaritakeun ku Jaja ka Pamurtala teh nyaeta supaya didongengkeun ka Karna. Lantaran manehna kungsi patelak jeung Karna. Menjadi marga lantaranana mah dumeh Karna neren-neren ka Jaja cenah manehanana terek ngalakukeun panghina ka Ipah. Ngadenge penjelasan ti Surya. Boh Karna, boh Ipah atawa pajamian pisan. Tiluanana ting haruleng atuh. Lantaran tetela ayeuna mah karasa yen dina riributan teh dilantarankeun ku salah harti wungkul. Ipah pangna riributan jeung Jaja dumeh Jaja harita keur natanyakeun Mbah Jagur. Ari Karna pangna ngamusuh ka Pamurtala dumeh manehna teh guruna Jaja. Jadi samata-mata ngan ngabela Ipah jeung dirina sorangan mah taya sangkut paut naon-naon. Kukituna jelas memang lawan-lawan maranehanana teh saenyana mah ngan Mbah Jagur saurang. Atuh pikeun Karna pribadi
memang Mbah Jagur teges dianggap musuhna. Malah Surya pisan anu kungsi dikukut ku Mbah Jagur sasat ayeuna mah geus mangrupa jadi lawan. Mikir kadinya Ipah jadi silih Reret jeung Karna. Reret nu ngandung harti yen maranehanana teh sanyana aya dina pihak-pihak anu kaliru. Ku kituna kalawan teu regagrung megagde karena nyelongkrong ka Pamurtala. Bari dibarengan ku Sora anu pegat-pegat sanuk-sanuk menta dihampura. Atuh ka Surya nya kitu keneh. Karena teh teu asa-asa ngasongkeun leungeun. Surya anu harita mah geus puguh deui lantaran manehna ge geus nyieun dosa, boh ka Karna boh ka Ipah. Atuh dina pataremana panangan teh dampa leungeun teu wudu we make dibarengan ku Cimata anu nyaksalakan bakatingku bungah-bungahna. Ipah ditinggalkeun atuh nurutan Karna. Sungsong sasalaman jeung Pamurtala katut Surya anu memang geus diaku lanceukna. Ngan pajamian anu teu pipilueun teh. Tapi sanajan manehna teu bisa nyaksian, ari pangdengena mah kacida seukeutna atuh dulur. Manehna geus bisa nganyahoankeun yen Karna Ipah katut Pamurtala sarta Surya kabeh-kabeh teh keur silih hampuraan. Atuh geus kitu kumanehna karasa aya anu nyelongkrong sing horeng teh Pamurtala ngasongkeun leungeunna. Aturan urang kandang wesi. Tajamian bade ngarawu leungeun Pamurtala. Damang Pamurtala. Yeh, berkah. Ah Pamurtala, sanajan cager oge kieu we geuning kaula mah. Pajamian bari kucap kiceup. Sanajan panon lahirna mah memang teu aos, tapi mata hatena mah geus bisa nembus kana kajadian-kajadian anu baheula kungsi kalakon. Breh bae kacipta deui adeg pangadegna Pamurtala. Beungeutna nu garicu darekok, panonna ngagenclang herang taya bobodasna, sedengkeun buukna panjang ririaban. Mun keur patelak teh sok ngaluarkeun sora anu ngawik-wik, matak sentar anu ngadengekeun. Dulur barani sadayana. Waktu Mbah Jagur jeung Mbah Bejo dielehkeun anu ngadua kalian ku Karna, harita oge terus bae alinit ka Banten. Ari Mbah Bejo mah memang maksudna oge mulang ka padumukanana, sedengkeun Mbah Jagur mah saja nyingkah we ti ujung kulon. Lantaran hirup di lemburna oge, ayeuna mah geus tangtu ngarasa sereg lantaran sihungna geus dicoplokeun ku Karna. Hal ieu teh moal-moal bisa ngadatangkeun pangaruh oge kana dirina. Mangka-mangka manehna teh teu dipikaresep ku tetangga-tetanggana lantaran luhur teuing pamakanan. Boga rasa ieu aing jago. Teu heran lamun tatu-tatuna Mbah Bejo teh masih ebreh dina beungeutna. Komo beheungna mah anu dawol tapak gerakan caladi noktrok, malah masih keneh ngaluarkeun getih. Ngalembereh terus-terusan. Puguh we pikeun batur salamurna mah geus matak nimulkeun kakaget. Leuwih-leuwih pikeun Mbah Jamrong. Nyaeta lanceukna Mbah Bejo. Manehna tetelepek nanyageun. Tadina mah rek disumput salindungkeun lantaran ngerasa era dumeh manehna diragrageun teh sasat ku budak satepak. Tapi dipikir deui memang perlu dicaritakeun kanu jadi lanceuk teh. Susuganan bae bisa dipangmaleskeun ka nyerina. Malah mun diingetkeun mah tingkat pangabisana anu jadi lanceukna teh estuning hese neangan babandinganan. Di Banten mah dina mangsa harita Mbah Jamrong teh kaitung saehuna disebut Jamrong Sewot teh dumeh beungeutna bala. Dua leungeunna nya kitu keneh pinuh ku bulu-bulu kanel. Anu mana bulu-buluna oge menirkeun ka ramos bos nutupan dadana anu sambada.
Dulur barani sadayana kalawan teu didingding kelir deui darak-dak bae ku Bah Bejo teh dicaritakeun satarabasna. Malah bari diimplik-implikan sagala lupa atuh sarta ditambahan tangtuna oge. Malar anu jadi lawanna teh make nangtang-nangtang cenah ka sakabeh jawara Banten sagala atuh. Nya lumayan we Bajamrong teh jadi kasundut oge. Manehna teh lain deui ngaheabna sasat diduruk ku carita anu jadi adi anu sama sakali nyimpang tina kanyataanana. Tapi sanajan teu dibumbuan kitu oge geus tang tuh Bajamrong teh bakal naek getihna. Ngaran-ngaran adi sorangan aya nu mahala kitu atuh. Tiragu we teu kageuing hatena pikeun mang maleskeun ka nyeri kanu jadi adina. Bener ya gitu cerita anak teh Bejo. Bajamrong meuni nyereng-nyereng we. Nanya teh. Ya mohon kakak. Perkawis ka kuring mah teu naon-naon. Da memang tos janten bajunang. Ngan eta nu matak nyerina teh make nyanyanak anu teu tuah teh dosa. Nangtang kanu sanes. Bah Bejo terus-terusan mamanasan anu jadi hatena Bajamrong. Wah, mang siapa dok kanu sajen mah. Tapi eta teh karana panungku bahane Bejo. Sarua we manehna teh jeung ningjak hulu aing mun kieu mah. Bajamrong bari ngagidir tandana hatena geus bener-bener kalimpudan ku amarahna. Panonna mani papendelikan atuh. Bulu-buluna ngadadak maruriding teu beda we ti bulu lanak carengkat. Nya mohon kitu pisan eta anu kunang-tang-nangtangna jagona sagala rupa. Babiraos kuring mah jawara di dieu taya deui lintang tika kakapan. Kitu nya. Memang bener-bener nangtang ka kami manehna teh. Awas ya. Sangaranna teh Bejo. Bajamrong nanyakeun ngaran pohoeun deui meureun. Rijal gitu orang holis. Rijal si Karna aga. Holoh. Awas ya. Ditunggal jaga sia ku ngaing. Tah Kang Adin Majalaya teh. Nah Kang Adin. Karna aka Karna. Ayo. Awas ya Karna. Ulah adoh maneh. Bajamrong bari jalang-jaleng kumis centang sangadulang teh surup payus kana dangdanan awak jangkung badag simar dada pinuh ku bulu. Maneh masih kena bisa lumaku ayeuna Bejo. Bajamrong akhirna mangasongkeun pananyana ka adina. Nambade naon gitu kakak. Tuduhkan di mana tempatnya. Kuring hungkul. Bareng we jeung Ki Jagur. Nya. Iraha tuh kakak. Ayeuna pisan sanggup. Sangem kakak sangem. Ayeuna kene sasadiaan bareng jeung Barubang Plak. Tos aya Barubang Plak dulur karaosnya. Caga atuh carios ruyung kawung anu digarap ku Kang Yus Yasana Bapak Sukandar. Urang simpen heula di handeuleum sieum urang tuna di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun ka payun urang guardi. Kang Yus ngaturkeun sewu nuhun kana kasatiaanana kalayan unur kantun. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.